A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syirah. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Summa ila khususan Kiai Haji Ahmad Paki. Wa ila khususan Aizalani bin Jarkasi. Radhiyallahu anhum ghafarallahum dzunubahum usulihim wa furu'ihim bil barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas sareng parantos ngadau saha Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya dua ya. Ibnu Abbas teh baru dua ngaran teh. Ngaran nama sanes ngaranna Abdullah bin Abbas. Abbas teh bapana. Abbas teh. Seperti Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Gitu. Anak Abbas berarti gitu. Jadi anak anu gitu. Itu berarti dua. Abdullah putrana Abbas Ramarsud Ibnu Abbas putra Abbas. Radhiya mugami karido saha Allah Gusti Allah anhuma ka Ibnu Abbas. Tak anhuma teh. Anhu keduaan. Nyata saha Abdullah sareng Abbas. Sami tuh ngadangu kaula sore Ibnu Abbas. Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halna ngadauh Kanjeng Rasul lao annam ro'atan lamun sanyatna awewe ja'alat eta ngajadikeun awewe lailaha dina peutingna eta awewe kiaman dipake salat wanaha jeung dina waktu wanaha roha jeung dina waktu berangna itu awewe siaman dipake puasa wada'a jeung ngajakan ka eta awewe saha jawjuha salakina eta awewe ila firasyihi kana kasur salakina ajak sare mata kana kasur gitu mah wa ta'akharat jeung ngeke-ngeke ngahir-ngahir eta awewe anhu ti salakina saatan kana waktu wahidatan sajongjongan jaat mangka datang eta awewe yaumul kiamati dina poe kiamah tushabu bisala sili halna digusur itu awewe bisalah siliku pirang-pirang rante waduh walaglali jeung pirang-pirang belenggu ma'asyayatini sarta pirang-pirang setan ila asfali sabilina nepika panghandapna tina pirang-pirang anu handap wayarumu jeung haram naon watun ngawati najawajatihi bojona itu lalaki biadaratin dihareupeun jalma aznabi anu sajena au aznabiyatin atawa dihareupeun awewe sejen. Senalala Jawa batur teh meureunnya.
Ampun jang. Wa yustahabu jeung disunatkeun lil mujami'i ka jalma anu jima naon ayabda yen tah ngamimitian itu jalma bismillahi maca bismillahi ta'ala wa yaqra jeung maca itu jalma nu jima qul huwallahu ahad kana surat al-ikhlas qul huwallahu ahad awalan dina mimitina ya doa-doa rek naik wah ini boga pamajikanna kur saurang ya untung mengeraman geus kawin kaleman bisa diamalkan surat al-ikhlas maksudnya kulhu awalan dina mimitina wa yukabiru jeung maca takbir itu jalmana jima walu yahlilu jeung ulah maca tahlil eta tahlil jalma wa yaqulu jeung maca ya jalma anu rek jima bismillahil aliyil azim kana lapat bismillahil aliyil azim Allahumma ya Allah iz'ali moga ngajadikeun Gusti anu tepatan ya caimani duriatan kana turunan thayyibatan anu alus anu saleh ingkana umpamana bukti Gusti qadarta eta mastikeun Gusti antah ruja kana yen ngaluarkeun Gusti zalika kana caimane min sulbi tina iga makasan abdi wa qala alaihi salam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam wa sallallahu salam lau ana ahadakum lamun sanyanya salah saja ranjen kabeh iza ata eta di mana-mana ngaji maranjen kabeh Allahu ka pamajikan anjeun qala mangka ngadauh Allahumma janibni syaitana wa janibbi syaitan Allahumma ya Allah janibni moga ngajauhkeun Gusti kabeh syaitane kana setan wa janibbi jeung ngajauhkeun Gusti ya syaitana kana setan marojak tanah anu ngarizkian Gusti kabeh paingkana Gusti abdi sadaya paingkana maka lamun bukti bainahuma eta antara dua jalma waladun sahanak lam yadurrahu maka moal ngamadaratkeun kaitu anak sah setan wa idza qarabat jeung di mana geus deukeut anjeun minal inzali tina bijil mani faqul mangka kudu ngucap anjeun pinapsika dina hate anjeun wa tukharriku jeung ngarobahkeun anjeun sabadiaka kadua bibir anjeun kana lapat alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran fajalahu nasaban wa syahran wa kana rabbuka qadiran wa yankharifu anil kiblati wa la yastaqbiluha bil wiqai ikraman lil kiblati panjang saya maca alhamdulillah alhamdulillah ya risada puji tetep kangen Gusti Allah aladi ari anu khalaqa anu tos ngadamel Gusti minal mai tina cai mani basyaron kajelma paja'alahu maka ngajadikeun Allah kaita jalma nasaban kana turunan wa syahran nama wakana sarang bukti saha rabbuka pangeran abdi qadiran eta kawasa gancang ting teh lewat gancang ting qadiran eta kawasa wa yankharifu jang kudu mawa kudu mikul jalma anu jima anil kiblati dina kiblat
wala yastaqbiluha jeung ulah madep itu jalma kana kiblat bil wiqai dina waktu jima ikroman karena ngamuliakeun lil kiblati ka kiblat wal yuqati jeung kudu nutupan jalma nafsu kana awakna walau jeung kabojona bisobin ku pakaian ulah kuligir we jangan sakuligir tara tergantung kanu naon bisa suasana bisa ku pakaian panjangnya doa ya doa santos sangat sereta jeung pamajikan kayak bangkeun jaga ulah ka diamalkeun pamajikan kayak can aya bisa aya wah ieu mah rek nyoba ilmu we cenah kacau kena dosa jika anu ijazah ilmu pelet gitu pelet heula nu ngajajahanna teh anu mere pelet teh ini wah di peletin ini balik sing gitu ulah ilmu pelet teh ulah naon sababna ngalirkeun batur umat Islam itu boga kewajiban kudu naon ngelingan batur ngelingkan diri urang ka Gusti Allah ngelingan batur supaya eling ka Gusti Allah lamun dipelet eling ka Allah eling ka urang gara iya non iya awewe dipelet kira-kira inget ka Allah inget ka urang dah atau inget ka urang berenang dipelet ke urang rek sare inget rek dahar inget segala inget itu jadi sarojeng teh eling berarti tah urang teh nyeun dosa berarti melet teh itu melet teh berarti nyeun dosa anu kuduna jalma teh sana eling ka Gusti Allah aider ieu eling ka urang nah urang teh saha berarti pelet teh ulah sebenarnya tapi cenah eta aya ilmu pelet teh dipakena teh dina waktu atau nalika urang boga pamajikan teu madep ka urang tah eta digunakan ilmu pelet lain melet batur komo melet pamajikan batur negara jadi dipakena ilmu pelet teh lamun urang boga pamajikan teu madep ka urang da madep ka salaki mah wajib tah maka eta ilmu pelet digunakeun nah ibadah jadinya mah ulah ilmu pelet pakai melet batur itu iya jadinya maksiat gitu mah gitu. Jadi salah menggunakan ilmu itu. Jadi lain ilmu nanu goreng, cara make nanu salah urang. Mata kudu ngaji heula memeh ilmu nu kareta kudu ngaji heula meh apal. Eta. Lamun dina ngaji pan geuninganannya lamun fikih aya mabadi 10 alasan ngaji ilmu fikih ti mimiti patokanana hukum-hukumna cara migawena apa nya ilmu pelet ge sarua ngan padahal jarang dicaritakeun teh eta jarang mentak lobana kasasa mentak sebagian ulama ngaharamkeun ilmu pelet ku sababna sok dipakena jadikeun goreng jadi teli lamun melet pamajikan sorangan mah salah tenan naon nu teu madep jadi madep gitu wa qala Ibnu Abbas parantos ngadawuh sa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma muga mikaridho sallallahu Gusti Allah anhuma ka Abdullah sareng Abbas anjeunna ngadangu kana cacarios Kanjeng Rasul carios Kanjeng Rasulnya Kanjeng Rasul sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sareng Kanjeng Rasul lau anam ro'atan ja'alat laha kiaman wa naharon siyaman wa da'aha zawjuha ila firashihi wa ta'akharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamah tushabu bisalasil iya sarwiti awewe solehah aing ngaran aya manya awewe solehah gitu Pak awewe mah laki mah solehnya disebut tuh ya mah soleh derajat soleh gelar dan soleh ngaran jelema model Abu Jahal itu gelar
samemeh ayana ajaran Islam samemeh jeung menangna Kangjeng Rasul ngaranna malin Abu Jahal. Abu Hakam, ahli hukum Abu Jahal teh. Oh atuh. Strategi perang bisa segala rupa ilmu-ilmu katanya bangsawan bonghar deh. Eta. Abu Jahal. Pas aya umat Islam, ajaran Islam, anjeunna kan teu ngasup teh. Lain teu percaya, lain hate pakai yakin ngaku kan ku gengsi meureunnan mah orang turut. Kanu anyar biji cenah meureunna kasahanapeun ka Kanjeng Rasul ada masih kena wargina keneh. Eta. Gengsi teh wah nolak. Nah, ku ayana anjeunna boga hukum, boga ilmu itu iya, tapi teu apal ka Allah. Jadi bangsawan, kebangsawanan teu apal ka Allah. Boga derajat, boga titel, jadi pamimpin tapi teu apal ka Gusti disebut teh Abu Jahal. Naon hartina jahal teh? Bodoh. Jadi bapak bodoh. Mantak sakumaha pangkatna luhur teu apal kana ajaran Islam bodoh. Teu apal kana ajaran Allah teu apal ka Gusti. Bodoh disebutna. Iya mah misalkan bintangna ge 5 nepi ka 7 ibaratna bintangna teh nya tinggal 16. Iya. Teu apal ka Gusti Allah bodoh. Nepi ka sakolana tina S1, S2, S3 nepi ka S5 ge anger teu apal ka Gusti Allah mah bodoh. Gitu. Itu apal ka Gusti Allah mah gitu. Komo urang teh boga titel meureunnan teu apal ka Gusti Allah leuwih bodoh berarti. Cacak anu apal ya mah sakola S1, S2, S3 teh. Ting SS kayak itu namanya laluhur sekolahna. Tapi hendak apal ka Gusti Allah, teu apal kana ajaran Islam, sebutna bodoh. Tak Abu Jahal disebut Abu Jahal teh ku sababna, ku sabab teu apal kana ajaran Islam. Teu apal ka Gusti Allah. Jadi pamimpin nu bodoh sebenarnya mah teu apal ka Gusti Allah. Pananjeunna teh ahli hukum, bi aturan negara, aturan undang-undang, wah tek bengeng apa cek pada masalah undang-undang tapi teu apal kana aturan-aturan agama Islam, teu apal ka Gusti Allah disebut bodoh. Bapak bodoh, tapi bisa jadi Abu Jahal zaman kiwari ge masih kena aya. Gitu. Nyatanya, jadi Abu Jahal teh gelar, sanes ngaran asli. Gelar. Tah iya istri teh Sarwiti teh istri solehah. Manehna waktu tiberang sok puasa ngalaksanakeun puasa sunat ti penting osok dipakai ibadah salat itu rajin ya Sarwiti teh tiberang rajin puasa tolabul ilmi rajin bergaul jeung ibu-ibu muslimat bergaul jeung ahli-ahli soleh anjeunna pengajian aktif eta Sarwiti teh nya penting sok dipake salat lailaha qiyaman pake salat wa naharoha siaman jeung beurangna sok dipake puasa oge ibadah-ibadah nu sejenna. Ai pas Ki Umar, ganti Umar ulah jayat cenah. Protesnya Gong. Ulah jayat cenah gitu. Oke Umar cenah. Ada cengke kieu nya ti zaman baheula diajar kasro, lalakon teh jayat Umar bakar awena Sarwiti nya dadu ka eta we. Mode dina jurumiah jayat ting urang mana eta? Nah jurumiah jadi misteri eta. Ya sedangkan Jurumio itu hampir 100 tahun nuka tukang merenang datang ngaran jaya populer. Jayadun. Gitu. Ki Umar gitu. Eta Sarwiti teh boga salaki nu ngaran Ki Umar atau Ki Ahmad. Ki Umar lah. Ki Umar manehna bagja boga pamajikan katingalina teh daekan ibadah ti penting daek salat. Mana nama penting ngorok. Nah, sok cenah nyaring mati penting cek ke Umar teh. Nyaring namangan ngompol. Sare deui, seuntung ngompolna teh dina kasur ge. Sare deui. Pamajikan nama salat, telah tasbih dicecekel. Ya tasbih teh anu di dieu ali teh nya. Itu
Ti beurangna puasa. Terus misalkan diajak ku Ki Umar teh eta si Sarbete teh penting teh nya. Do masyarakat kawajiban cenah lamun boga pamajikan manya lalaki lamun jangar sirahana panulur ge sok jangar. Kitu teh nya. Gantung. Eta bukan deui teh badari jangar orangnya. Gantung. Man kitu teh man. Lamun jangar nu handap kaluhur ge sok jangan rungsing cenah lalaki mah gitu. Emang orang mana percaya lah sobar soleh. Aduh. Eta Ki Umar ngajak ka Sarwiti meraya kahayang penting kumaha isyarahna lantaran naon masing-masing aya kode etik suami istri teh dina cara ngajak teh teh dikiceupan meureunang langsung surti dikiceupan langsung nuturkeun teng naon teng beri kupayana ku duit 100.000 dek nyampurkeun teh teng kumaha ta eta Sarwiti diajak ku salakina ka kamar gitu nya diajak eta Sarwiti teh kumaha kahang kewe ya keur wiridan kagok gitu nya ya kapan tadi dongengna Sarwiti teh keur naon ahli solehah dengan tas keur wiridan cenah kagok keur ngaji cenah kagok keur soleh kewe atuh cenah karek jam 10 penting karek jam sabaraha gitu aya we dingkengke ku salakin diajak teh keukeuh dingkengke kumaha cenah lamun eta Sarwiti tah kayana keur kitu wadah jauzuha ila fiqashihi wadah jeung ngajakan kaeta awewe saha kaeta Sarwiti sajauh salakina Sarwiti ku Umar eta ila firashihi kana kasur salakina ngajakan wa takharat jeung kengke itu Sarwiti teh angkewe kang ye kagok ye keur anu kitu nya naon we ente rikat ente buru-buru gitu begitu diajak teh pan cek kamari kudu nama awewe mah ulah diajak tapi kudu nawaran awewe mah gitu. Awewe solehah mah sok nawaran ka salakina ulah nawaran teh ketika menang duit atau dibere duit ka karana nawaran ai salaki teh mau ambil teh teu murah nawaran nu kangen aya gitu tah ieu Sarwiti diajak kusaha ku Ki Umar salakina wa takharat anhu sa'atan yang kengke we eta Sarwiti teh anu teh salakina teh saatan kana ta waktu teh waidatan sajongjongan tah manehna cek tadi kan Sarwiti solehah ti penting dipakai ibadah salat ti beurang dipakai ibadah puasa ari pas diajak ku salaki engke wae kumaha lamun kitu teh eta we jaat siyaumal kiamati nushabu bisalasil jaat maka bakal datang eta Sarwiti yaumal kiamati dina poe kiamah tushabu bisalasi halna dina digusur dibedol malaikat teh marenya dibedol eta Sarwiti teh bisalasili ku pirang-pirang rante wal aglali jeung pirang-pirang belenggu wah dipeungkeut pan digusur disiksa digusur mal sayatin sarta pirang-pirang setan dihijikeun ila aspalin sapilin nepi ka panghandapna tina pirang-pirang anu ngaranna kana kerakna mun cacak-cacak ti penting dadi ahli ibadah dipake salat ti beurang dipake puasa komo nu ngedul meureunna atunya yang kedua sholatna ngaji ge jarang diajak ku salaki hese wah lebih parah gitu. Jadi kudu rikat awewe mah gitu. Maka buka pemajikan komitmen lah perjanjian gitu sama pemajikan wayahna lamun diajak ulang kengke gitu bisa digusur ku malaikat teu percaya ngaji gitu kudu lijen gitu. Halusna mah meh karawin teh ngaji heula nu kararieu halusna mah
Jadi halus nama ya kalau teh kieu ya misalkan budak teh hayang naon hayang kawin. Pak cenah abdi teh ya aya wewe ya. Hayang dikawin kieu usaha geus boga, abdi geus dewasa hayang kawin. Tah kalau teh ngaji heula kudu lijen lah. Ilmuan heula kudu budak teh. Awewena kitu, lalakina kitu kudu namah jadi rumah tangga teh didasaran ku ilmu. Ulah ieu mah can nyaho naon cek paribasana kieu ge can lempeng. Gitu ya. Jadi cekalan. Tadi mana ya ki lompongnya. Etanya tah kudu nate karari itu kudu nate kolot teh. Gitu. Ilmuan heula ieu budak teh rek rumah tangga teh. Minimal 3 bulan lah cenah datang ka mana ka ajengan ye pangurukankeun masalah kita bukurleun ieu budak urang teh rek kawin. Cenah ngaji cenah nyorogeun ukur dilijenkeun matan ukur dilijenna we heula kitu nya. Kitu kuduna teh. Tuh. Matak saumur-umur ya. Kakara nya aya model nu di pasantren mah nya pasti mengawasnya. Anu teu ngalaman cicing di pasantren rek kawin ngaji ukud. Itu hade atuh. Walaupun ngarengegeun pan tetep ilmu masuk. Gitu. Nah, kudu nama gitu, kudu nate naon rek kawin teh mun ieu budak hayang kawin. Geus paham ukur can bisa ukur can gitu, ngaji ukur gitu. Ulah kana duitna wae. Gitu. Matak engke aya dina terakhirna dina bed itu engke aya cerita istri Siti Robiah Aldanya cerita istri anu bikahayang kan ku pamegat. Cek paribasana eta jalmi eta pamegat hoyong ka anjeunna. Anjeunna gaduh tanyakan. Sok wae ngawin kuring. Asal jadi jaminan kuring bisa ngajawab pertanyaan di alam kubur. Sok wae ngawin kuring. Asal jadi jaminan kuring bisa narima buku tikatuhu. Gitu kan aya 5 pertanyaan katanya. Aya 5 ya. Nepi ka bede tuna kan wae aku daek ngawin kuring daek dikawin asal anjeun ngajamin kuring asup ka surga. Gaya atuh. Nah kudu teh awewe teh kitu. Eta awewe teh. Cek wae Kang rek ngawin kuring jadi jaminan kuring asup ka surga. Nah gitu. Wah jiga nanti mending berdoa cenah. Tulus. Jomblo awen. Atau ngariwang da jodoh mah Allah nu ngatur. Nah eta awewe sarwiti teh solehah cek tadi ge nya. Tipe ting dipakai sholat, tiberang dipakai puasa, manehna rajin. Ngan dina waktu salaki aya kahayang engke wae. Engke teh nan ku pagawean hade tingker wiridan, engke teh itu ieu nya. Anger. Engke di akhirat teh yaumul kiamat itu sabu bisalasili wal aglali masayatini ila asfalis sabilina. Jadi digusur cenah eta teh di bareng kanjeng setan di barogon Quran teh di bedoa di bawah neraka panghandapna. Cacak tipe ting sok salat nya dipakai salat tiberang dipakai puasa. Itu manehna rajin dikir meureun engke teh kagok wiridan meureunnan kitu. Cacak kitu. Komo lamun ayeuna engke teh bari tiktokan, engke kagok keur lip. Lamun gitu meureunna diajak ku salaki teh engke kagok ya keur main permainan keur game can lieu. Wah atuh leuwih parah eta. Bet anu ahli salat oge ibadah ti penting pake salat tiberang dipake puasa ge digusur nya. Engke atawa ngahare-harekeun kana kahayang salaki. Komo lamun nolak. Nih ayo aturan sare ya. Sono kieu lagi ge lah. Yang guling gitu. Wah parah ya gitu. Komo cacak eta tik beurang dipake puasa ti penting pake salat berarti ibadah mata kitu ge. Ketika nolak atau engke ngahirnya karena kahayang salaki tetep digusur. Komo lamun salatna ge jarang, puasana ge jarang. TikTokan wae ngomewe HP. Ai HP dipencetan ai salaki teh dipencetanmu. Nah, awewe gitu
berarti kewajiban nu jadi salaki ngabimbing bere pangarti gitu mah tak sok ajakan ngaji ulah nitah ngaji wungkul salaki teh ngaji ya teman teh tuh ibu-ibu cenah itu ya tah duitna tah pakaianana lantaran naon ngaji na ibu-ibu mah kudu seragam wae lamun teh make seragam mah bisa era di modal ku lalaki halus gitu teh ngan halus-halus mah babarengan jeung lalakina gedaek di ngomong ngaji bab masalah rumah tangga mah kuna teh dua anak itu dua anak ngaji jadi nyaho cek lalaki apaleun pamajikan ge apa apaleun jadi rumah tangga nanti didasaran ku ilmu gitu. Kumaha cenah jengan ieu teh sabab loba jelema di imah teh di mah teh loba batur sedengkeun hari kamar kur hiji-hijina barejeng kamar hiji teh itu pinuh kuno sarare tengah imah aya batur oge sarua sedengkeun kuring aya kahayang anu jadi pamajikan nya kuring teh gawe jeung pamajikan tempur jeung pamajikan gitu ditempur jeung pamajikan teh barejeng aya nu nempuhun ditempokeun kudu sejen di imah loba batur teh kumaha cenah lamun kitu tah tempur jeung pamajikan dihareupeun jalma nu sejen gitu kumaha lamun kitu wayah rumu jeung haram wat naon watun ngawatina jalzati ngawatina pamajikan biuduratin dihareupeun ajnabi hareupeun anu saya teu meunang batur cenah lalajo batur lalajo urang ukay-ukayan temenang haram eta matak urang dina raraga ngajaga daerah ngajaga lemur ngajaga kampung gitu nya lamun aya budak kukulam perangan misalnya awewe umur 16 tahun kukur jam 11 buru-buru cenah balik mulang gitu ya sering tah lamun mulang ti beutingnya mulang ti beuting jam 11 entek aya budak eta na motor jeung lalaki gerak nanaon nu poe wah dibuburak entong diantep ieu urang mana keun bae urang mana ge gitu geus buburak entong diantep boa dosa urang meuning ayeuna misi jang liar jang tas siang misi kita jangnya na mobil dinu poe aya budak sakola misalnya aya barudak keur marejeuna dinu parek Pak dina motor teh tah urang teh buburak lamun kurang keuna antep masing-masing ge urang itu lewat lamun manehna ngalakukeun gorengan ka dosa urang ada urang teh nempo ngesidik nempo cicing nu gerek naon deui gerak nya gitu tah eta lamun anu kitu buburak tong diantep gitu wah katinggal ieu budak kadinya ngulam terus eta keur ngajaga urang supaya anak ulah nepi ka di kotoran tempat itu pernah kejadian mulang jam 11 penting eta di dinya na puduna pan poek dinya mah nya eta ya budak sakola na budak make seragam sakola SMA we kieu ketika mau dibejakeun sakola mana-mana nama da beta mah ka center ke motornya teh jika kerja kelompok jika nanti itu kita keur naon sih dari ya cenah teh kieu ieu cenah motorna mogok ya sok dia di disita pe kali ka mana mungan di setiap teh teh hirup cing teh eta nah katanya bisi ya mah di jalan atau kumaha ningali sok mending kena dibuburak lah katanya lantaran naon lamun manehna ngalakukeun anu goreng urang kabawa goreng lantaran geus puguh da lain tempat anu hade atuh gitu dah cari cing nu paroe gitu ya eta kadenya lain kena antep heula urang video geus beunang geus asli barang gawe ke video rek mere sabaraha duit eta silakan mah mending dipiralkeun mending mayar jika nu meuli karpetan ning tan aya ngising cenah meuli karpetan ana ngisingnya ngising meureun nanti ngadar naon eta atuh ngising meureun tembus kana bogana teh pan kitu geunan mang ka dieu sana naon iya karpet rek dibeli gitu. Wah cenah mau dijual ya mah
Dek dibalik mau dijual atau orang lamun mau dijual kuring di podolan padahal geus modal itu. Nah gitu tah. Nah jadi kadek bisi katanya bisi di jalan atau di mana wae anu lain wayah nempo barudak anu liin gitu lah buburan gitu. Ada nanaonan geura gitu. Ya pernah lebih sekali asa nama lah ngana make baju sekolah mah sekali tak pernah dia teh merangkat itu mogok cenah sana marek di step tadi namun benar mogok gitu. Jadi orang kabawa dosa mau diantep ada orang tenempo ngesidik nempo ada di decing nopek rek nanaonan geura kitu rek kurang diantep gitu. Jadi perkara-perkara nu karar itu dipersempit ku urang teh ulah dibere waktu anu laluasa gitu. Nah haram ya, hubungan suami istri dihareupeun anu sejen. Awas nabiyatin atau dihareupeun awewe sejen. Itu. Oh ya awewe deui cenah lalajo we, kumaha? Eta. Lalajoana. Da aya nama sok loba video sorangan nya. Rek nanaonan geura di. Si jelema tah. Ngerang-ngerang. Sebenarnya ku ayana kurang na didikan maran kurang na bimbingan pang anu pang utama mah pengawasan kolot bimbingan kolot walaupun di sekolah kan aing ngaran teu diawasi jeung teu dibimbing ku kolot mah da anggar gitu da kudu diperketat mah nu karana itu teh anu ayeuna beda budak di sekolah culaur we anggar teh kudu dibimbing diawasi ya gaulna jeung saha ya kumaha karakterna eta budak eta jalma kudu bisi kumaha gitu. Jadi urang teh teu cukup ngan ukur makean maraban nitah sakola teh cukup ngawasi gitu. Komo nepi ka nyontohan namanya gitu. Wa yustahabu jeung disunatkeun lil mujami ka jalma anu jima non ayabda ayan ngawitanan eta jalma bismillah ta'ala maca lapan bismillah ta'ala betak sok kudu maca doa arek barang gawe teh entong janji keclak cak keclak geus sajiga hayam ning nya poker lewas gitu ulah jadi kudu ngadoa heula ulang bara mani heula mah urang teh mani heula jadi 2 kali ke mani deui ge kudu maca bismillah sanadadanya bismillah ta'ala wa yaqra jeung maca itu jalma norek jima qul huwallahu ahad kana qul huwallahu ahad lapan qul huwallahu ahad aya anu nyebatkeun cukup qul huwallahu ahad anu nyebatkeun surat al-ikhlas. Bahkan dina salah sayos keterangan-keterangannya guru nyarioskeun teh nepi ka maca sholawat, maca Fatihah. Itu aya memeh. Yo namun ketika urang ge ya maca Fatihah nyabak buukna oge anu dibaca sholawat. Itu rupa-rupa itu apa cara prak-prakan itu. Ya udah jarang eta hafalin ilmu eta teh. Langsung naik ke gitu atunya. Udah apik, tong salah-salan. Lah tong jero-jero teh nya loba anu lalengok unggul soalna aya anu boga pamajikan ku hiji anu lengok loba gitu bisi penasaran kan bisi lain bisa rek nyoba ilmu bingung geura rek kumaha teh meunang urang dicoba-coba anu kieu mah jadi ku maca qul huwallahu ahad awalan dina mimitina wa yukabiru jeung takbir ya tanya Allahu Akbar ngadua lah pang wala yualilukum ma'ajna lamun kuring ma ahli dikir ya misalkan aja si jaed teh ahli dikir wah sok dikir wae sapeting teh nepi ka 16.000 dikir la ilaha illallah la ilaha illallah ahli dikir minimalna 165 balik dikir terus nepi ka erek gawe jeung pamajikan ge maca la ilaha illallah kumaha cenah lamun kitu tah wala yuhalilu jeung ulah
maca tahlil. Itu ulah di nyaman, tapi kudu bismillah taala. Allahu akbar, der jihad. Apa lamun rek tempur Allahu akbar. Allahu akbar, esok aya dalam rek jihad kan teu maca Allahu akbar. Tandana tanda rek tempur semangat kan. Gitu. Kudu semangat. Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Tahlil maulah. Gitu. Wala yuhallilu jeung ulah maca tahlil cenah jalma anu rek jima. Wa yaqulu jeung maca jalma anu rek jima bismillahil aliyyil azim, bismillahil aliyyil azim, bismillah kalawan nyebut jenengan Allah al-alina malu alim termahagu. Tah tenana. Bismillah atawa bismillahi ta'ala atawa bismillahi aliyil azim. Gitu. Tadi nu ulah teh maca naon? Tahlil. Lain ulah tahlilan. Nya rek gimana tahlilan heula? Lila atuh. Juga burung ngeusan kan. Maca tahlil. Data. Jadi maca cenah rek mate bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil nutfatan duriyatan thayyibatan. Gitu. Allahumma ya Allah, ya doa rek ieu jangan rek naik jampe naik. Gitu. Naik naon cenah gitu, naik naon datang. Saya kekudaan. Ya. Allahumma ya Allah iz'al mugi Gusti ngajadikeun Gusti nutfatan kana ieu cai mani duriatan kana turunan thayyibatan anu soleh. Ngadoa ing kunta upama bukti Gusti qadarta eta mastikeun Gusti nakdirkeun Gusti antakhruja kana ieu ngaluarkeun anak Gusti zalika kana cimane min sulbi tina iga abdi. Cek urang mah kieu we lah atuh ngadoan hesenya bahasa Arabnya bisi gitu ngese da Allah mangartieun atuh bahasa urang ge. Ya Allah mugi ngajadikeun cai mane nu dikaluarkeun sing jadikeun turunan anu saroleh geus kitu lah. Gitu. Jadi ngadoa masa nggak tahu pohon fokus tadi jadi pohonnya banyak krokodil pohon orang nggak doa kata udah kudu loba ngadoa kenapa ini orang trek nyetak budak soleh hayang boga budak ulah hayang boga budak soleh dongeng hungkul jadi rek nyetak budak soleh teh lain wae nganu kudu disakolakeun keur nyetakna oge. Ya non. Keur nyeuna oge lil ibarat hiji jalma ieu ibu-ibu hayang nyieun sangu tumpeng. Numpeng anu heunah. Berarti samemehna naon heula tah? Samara heula bumbuna itu ieu beda anu ahli jeung anu kakara nyeuna teh walaupun sabarana sarua tapi kan bakal beda hege mantap rek nyeun budak soleh teh teu kudu sakolahkeun ujug lain sakolahkeun diri men ti awal kene oge ti keur nyeuna oge gitu. Jadi ti keur nyeuna oge entos disesuaikan terus sesuai ilmu gitu teu asal-asalannya budak. Wa qala sareng ngadaw Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lao ana ahadakum idza ata ahlahu lamun sanyanya salasina aranjeun kabeh idza ata eta di mana-mana gaja ahlahu di mana tarung kabojona qala mangka ngadua cenah teu sallallahu Rasul kan Allahumma ya Allah janibni saya sayotana wa janibi sayotana nu ponok mah eta
Allahumma jannibni syaitan wa jannibna syaitan. Allahumma ya Allah janibni mugi ngajauhkeun Gusti ka abdi saya sayatana ka setan wa janibi syaitan. Jangan ngajauhkeun Gusti kana setan. Nyungkeun pangraksa. Aya dina sabagian kitab hikmah dina kautamana bismillah. Di mana-mana orang maca bismillah dina rek jima ya. Terus eta ciman itu jadi budak. Maka budak dijamin budak soleh tah. Jadi budak karena naon? Anu ngalir ciman anu ngalir eta ku berkahna aosan bismillah. Aya dina kitab hikmah. Di antarana kautamana bismillah gitu. Komode dibacaan-bacaan nu sejenna qul huwallahu ahad. Tauhidna ge mantep budak teh bumbuna ge bumbu tauhid. Itu bumbu tadi bumbuan kuno entah dibumbuan ku obat-obat karena itu gitu. Ya dibumbuannya kurun ku alkohol supaya kuat ya waduh kan gitu. Ulah memakai obat-obatan ulah normal-normal we. Saya orang ngadua ke Allah. Utama keneh ieu cai manehno nyalir jadi budak cenah jadi budak soleh daripada urang ngautamakeun kanikmatan eukeur gawe jeung pamaji ai budak nangke karena loba salahna karena ada saliwat kan gitu tak ngadua itu we urang mangaduana naon Gusti mugi ngajauhkeun ka abdi tina setan jeung jauh-jauhna gitu we. Gitu. Wajanibi jeung ngajauhkeun Gusti setan kana setan. Ma kana perkara rojaktana anu ngarizkian Gusti ka abdi. Gitu. Paing kana maka lamun bukti bainahuma di antara dua jalma. Waladun neta budak lam yaldurahu maka moal ngamadoratkeun bukti eta anu hasil gawe urang teh jadi budak gitu jadi budak nah maka eta jadi rezeki nu utama waladun jadi budak ya tuh maka setan mau bisa ngagoda maksudnya bakal kuat gitu. Kayak akidahna kuat keimananna kuat mau ngamadorot kan kayak itu anak saya sudah jadi orang ereknya anak soleh teh henteu ukur orang sekolah ke pasar teh ti awal kene oke bahkan anu leuwih kuat saur salah si ulama ti 300 tahun ke belakang turunan orang kudu ngesaroleh kakara turun soleh ya tuh minimal ada apalnya ka tukang-tukang mah nya ayeuna urang we lah hayang aya perubahan ka hareupna dina masalah kasolehan berarti tina nyieun budakna oge dibumbuan ku doa-doa nu tarae. Dia aya ilmu na teman. Entah salah-salan. Wa ida qarabta jeung di mana-mana geus deukeut anjeun minal injil dina bijil mane kumaha cenaya jengan kuring teh gawe jeung pamajikan kudu kumaha cek tadi babacaanana memeh mah geus ya. Memeh naik babacaanana nu tadi ya, terus setting sajam ting 2 jam eta. Terus tapi ayeuna keluar manehna teh. Rek keluar. Wa ida qarabta jeung di mana-mana geus deukeut anjeun minal inzali tina bijil mani. Kudu kumaha cenah? Wakul mangka kudu ngucapkeun anjeun pin nafsika dina hate anjeun entong tarik-tarik tingkung na bibir bacaanana na hate katanya dina hate anjeun wa tuhariku jeung ngarobahkeun anjeun sapat yaka kana 2 bibir anjeun alhamdulillahilladzi khalaqal minal mai basyaron fajalau nasaban wa syahran. Alhamdulillah alhamdulillah sada puji lillahi tetep ngomong sallallahu alaihi ari
anu tos ngadamal Gusti minimal tina cai mani basyaran ka jalma pajalau maka ngajadikeun Gusti ka jalma nasaban kana turunan wa syahron bedanya kana turunan wa kana sareng bukti sana rabbuka pangeran anjeun anak. Jadi urang maca alhamdulillah. Alhamdulillah tah. Aduh, tah. Langsung maca alhamdulillah beres mah. Pohon aja orang sare langsung sana. Kalian tong dahar ja. Lamun entos barang gawe jeung pamajikan tong dahar. Mun adek dahar mimitina. Bener asli. Tong dahar eta mawa kapakiran cesok loba pangabutuhan nu teu kacumponan. Nah kunaon urang hayang-hayang teh teh hese wae. Tanya asa geus deukeut ya pemilikeun geus deukeut tapi ya meureun di antarana aya pagean-pagean urang eta. Di mana tos gawe jeung pamajikan sok dahar. Gitu. Ulah. Aduh, wani wasok. Ayo makin menung geus mah. Namanya kudu jadian deui. Gitu. Wa kana jeung bukti sahar buka pangeran anjeun qadiron eta kawasa. Wayan haripu jeung kudu mawa jalma anu jima, tah anu jima kudu migawe keur jima teh kudu kumaha dina prak-prakana teh. Akeun belah loba nu lengoh ge menjadi ilmunya. Jadi engke teh kawin teh geus apa ilmuna teh. Kudu naon? Kudu mekol jalma anu jima anil kiblati tina kiblat. Wala yastakbiluha jeung ulah madep itu jalma ka kiblat tong disuruhkeun jeung salat. Wah, pancen keur dasare. Posisina lamun nangtung kumaha? Terus ini posisi sare kumaha? Itu geus kanyaman. Lamun sirah ka belah wetan suku ka kulon berarti bakal yang harap kiblat. Cenah awewe nanya harap kiblat teh lalaki mah nu kangen kiblat barudak eta. Ya posisina saha we na lalakina. Eta. Awewe nu itu. Wala yastakbiluha jeung ulah madep itu jalma ka kiblat bil wiqai dina waktu jima ikraman karena ngamulyakeun lil kiblati ka kiblat karena ngamulyakeun ka kiblat maka eta wal yuqati jeung kudu nutupan ya jalma nafsahu kana awakna wa ahlahu jeung kabojona bisobin ku pakaianana. Tutupan. Ya ulah dibuka model cang deh. Waduh. Jadi buka-buka deh. Ya aya nu nyebatkeun minimal aya kain lah. Gitu. Tinggal keur sapatemon teh. Ya ulah nepi ka lepas buka kabeh gitu ge ore merdeka gitu. Bari cang nya di lampuan astagfirullahaladzim gitu. Aya nu nyebatkeun ge lamun urang sapatemen jeung awe dina kaayaan poek maka cenah budak lagi buka poek. Walau alam eta mah nya lah. Kan urang. Wah we ngan upami poek lamun keur sare alus mah dipoekan gitu we. Alus nama keur sare. Jadi dina keur sapatemuan teh gitu. Kurang jeung pamajikan teh. Wa ala tasuma jeung ulah puasa awewe aya tatawuan tegasna puasa sunat ghairu arfatan halna salian poe arfah
Wa asyura jeung asyura ila bidni angin idin salakina. Wah bokot ku getol ieu tadi teh sarwiti teh nya ti beurangna puasa ti penting pake salat. Nah, maka lamun puasa salian teh puasa Arafah jeung puasa Asyura mah cenah itu ulah puasa lamun teu idina. Nek kudu aya idin nek puasa oge. Wah, ya masa rajin puasana ya, bebeja ka salaki kang abdi teh suka rek puasa. Cek salaki montong sia. Nah, cenah bisi aing aya hayang ka ti beurang. Entong. Itu mah ke da salaki nanggung jawab rek kitu ge. Teu berat awan. Ngan anu berat teh hiji awewe teh. Turut jeung ngabungahkeun eta. Da emang kewajibanana kudu ngabungahkeun jeung salaki. Cirina istrina salehah teh nu sok ngabungahkeun, di ngabungahkeun ku sikapna, ngabungahkeun ku caritaanana, ngabungahkeun ku penampilanana, ngabungahkeun ku akhlakna, ngabungahkeun ku dangdananana. Jadi salaki teh bungah ku ningali kitu teh. Aya nyaritana teh geunah, ningali dangdanana ge wah teu pika resep gitu kan selera itu berbeda. Ulah disarwakeun jeung batur. Ari cek sarwiti teh. Lain cek salakina cek umar. Nah cenah ai pajikan dewek dangdana kitu kahayang saha. Da kahayang urang mung dangdanan kitu teh. Tah we mah turut kitu teh. Ulah berarti. Lamun cek lalaki entok dangdan model kitu entok. Pan lalaki teh hayang menor nya. Aya ulah menor teh. Nah itu kumaha selerana. Ya maya kijen mah ka pamajikan teh hayang menor. Nyameureun mata kitu ge tanggung jawab eta kijen kana meuli skincare-na. Gitu. Ulah lalaki teh aya kahayang kau cik atuh dangdan-dangan aya dipanglikeun henteu. Ulah ada. Mantak meninggal lah kudu we kitu tuh wes teu meh teu modalan. Padahal lain teh hayang menor nya. Teu boga duit ngasih kudu we gitu. Gitu. Pokok-pokok jadi ibadah gitu. Eta. Jadi tetep rek ngalaksanakeun puasa ge kudu aya izin. Kumaha cenah lamun eueuh idin ge tetep we puasa. Da rajin teh apa? Tadi urang marek puasa we kan bae tadi idinan ge. Teu beja itu ya. Pain palat mangka lamun migawe eta awewe jat. Maka lapar eta awewe wa tasad jeung daga eta awewe walayuk balu jeung moal ditarima naon saumu minhu ma puasana tina awewe anu teu diizin ku salaki. Tak kudu bebeja majikan merek naon-naon bebeja lah termasuk make pakaian kudu bebeja bisi salaki mah tersepen make pakaian eta teh. Gitu. Kang cenah abdi teh ya rek meuli baju kieu rek make pakaian teh bebeja lantong wae mah teu da beda deui kieu. Turut kudu. Ada hayang atuh kumaha sia we cenah atuh. Kitu eta. Sia eta. Nah, ganti ku plastik teh parabot. Siap-siap, original di parabot. Katanya dina masalah kataanana awewe kan jadi salah salaki masih kene syur kene du masar waktu dan rek tuluy-tuluyan katanya urang teh teu ieu eta tah sementawis meureunana sakitu tah ya awewe mah gitu intina awewe mah kudu turut kana jadi salaki kahayang salaki laksanakeun ulang ke atuh engke atuh jadi toke gitu. Wallah